Sampurasun para wargi di mana we ayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota kalintang bingahna urang tiasa tepang deui ngalangkungan hiji program acara nyaeta Paniis Manah mangrupikeun hiji alpukahna ti YKB basa Sunda. Oge ngalangkungan ieu acara Paniis Manah urang tiasa sami-sami diajar kumaha hirup urang, numutkeun iman Kristiani, numutkeun kitab suci. Patali sareng hal eta para wargi hayu urang nyuhunkeun pitulung Roh Suci sangkan urang tiasa ngartos naon rupi piuruk Gusti, hayu urang ngadoa. Gusti nuhun, Gusti panuyun, Gusti anu murbeng alam, Gusti nu teweleh nang tayungan abdi sadaya ngajaga ngariksa abdi sadidinten. Danget ayeuna nyuhunkeun pitulung Roh Suci sangkan abdi tiasa ngartos non rupi anu janten timbalan anjeun dina program Paniis Manah YKB basa Sunda. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para wargi YKB basa Sunda danget ayeuna sejang ngaguar patali sareng jejer nyaeta keadilan pikeun anu lalemah. Ieu luar biasanya hiji pangdorong kanggo urang sadaya sangkan urang teh tetep kiat di lebet Gusti. Keadilan pikeun anu lemah ieu dicandak tina kitab Jabur pasal 82 ayat nu kahiji dugikeun ka ayat nu ka-8. Anu janten ayat luluguna nyaeta Jabur pasal anu ka-82 ayat nu ka-3. Anu kieu unggalna belaan anu lalemah jeung barudak yatim, sing adil kanu mariskin jeung nu sangsara. Para wargi kacida ambekna masyarakat nalika ngaos siji warta patali sareng aya putrana gegeden anu dibebaskeun tina hukuman, padahal manehna teh kabuktos salah dina pangadilan. Katingalna hakim jeung jaksa parantos nampi panyogok pami kitu nya. Upami kitu, kumaha nasib maranehna anu lemah jeung nu mariskin nu teu gaduh kanggo nyogokna atanapi suap dina basa Indonesia mah. Urang oge sering ngadangu aya warta patali sareng jalmi anu miskin jeung anu lemah anu teu meunang kaadilan. Nanging dina kitab Jabur pasal 82 ieu dijentrekeun yen pangeran nyaur ka urang sadaya sangkan hirup kalayanan jeurkeun kaadilan oge mirosea ka anu lalemah jeung anu ngabutuhkeun rasa kaadilan. Para wargi Jabur pasal 82 ieu mangrupikeun hiji ajakan pikeun para pamimpin, pikeun para hakim sangkan tiasa nanjeurkeun keadilan anu sajati. Dina ayat anu ka-3 anu nulis Jabur umajak ka para pamimpin pikeun masihan keadilan pikeun jalmi anu lalemah jeung anak yatim sarta ngabela hak-hak jalma anu sangsara jeung anu mariskin. Jentre pisan para warginya yen dina kitab Jabur dina pasal 82 ieu mangrupikeun hiji pepeling pikeun para gegeden anu parantos mahiwal sabab geus mengpar dina ngajalankeun kakawasaanana, geus mopohokeun nu jadi tanggal walerna pikeun mere panyalindungan kanggo warga masyarakat anu lalemah. Antukna pangeranku anjeun anu janten hakimna pikeun ngahukuman para pamimpin anu gagal dina nedunan dina nyumponan kawajibanana. Jelas pisan para warginya jentre ieu teh pangeling-eling yen pangeran hoyong sangkan keadilan teh tetep nanjeur. Ieu teh pangeling-eling yen pangeran hoyong sangkan keadilan teh tetep nanjeur pikeun sing saha bae anu mreyogikeun utamina kanu teu daya teu upaya. Para wargi Jabur pasal 82 ngageuing ka urang sadaya
sangkan tiasa ningal oge masihan keadilan kanggo aranjeuna anu lalemah, anu mariskin, oge anu teu dipirosea. Pangeran nyaur ka urang sadaya sangkan merhatoskeun oge ngabela hak-hak aranjeuna kalayan nanjeurkeun keadilan sakumaha mantena nyaeta pangeran nu maha adil. Amin. Cak. Para wargi, hayu urang ngadua. Hatur nuhun Gusti, abdi parantos dibaparin hiji pangeling, hiji panggeuing sangkan hirup abdi tiasa mintonkeun rasa keadilan kanggo sing saha wae, utamina kanggo anu mreyogikeun, anu lalemah, anu teu gaduh daya jeung upaya. Mampukeun abdi tiasa hirup sapagodo sareng timbalan anjeun. Amin. Para wargi, ayeuna bagian para wargi ye. Urang sami-sami nge-share atanapi komen. Anu teu acan subscribe mangga di-subscribe. Nalika para wargi nge-share atanapi ngabagikeun kanggo wargi-wargi nu sanesna, hartosna para wargi parantos sami-sami ilubiung kanggo kamulyaan Gusti. Hatur nuhun, rahayu, rahayu, rahayu. Gusti ngaberkahan.